Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aydan fi ayatil ukhra wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna la yamlikna li anfusihinna syai'a wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Amma ba'du. Puji kali syukur mangga urang sanggakeun ka Allah Habibul Ghafur anu manna mantena parantos ngurus ngatur wasilah pelantaraan Kanjeng Rasul kalayan wuwuhan rahmat sinareng salamna mugia dicurah limpahkeun ka baginda besar revolusi alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana leleberanana mugia dicurah limpahkeun ka urang sadayana anu mudah-mudahan urang sadayana sebagai umat anu selalu turut tumut kana aturanana malahanan sing leres-leres dina ngalaksanakeunana sangkan urang kenging kabagjaan anu mawa kasalamatan ti dunia dugi ka akhir kemudian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, ibu-ibu, bapak-bapak, marurang kali santri sadayana, aparatur pemerintahan anu alhamdulillah parantos nampak hadir, wabil khusus sohibul alpukah anu janten wasilah urang tiasa kumpul sasarengan dina ieu haflah. Mudah-mudahan sing janten barokah anu melimpah kanggo urang sadayana, khususna limpahan barokah sing didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala sahibul alpukah kulawarga besar di dieu pun adi Bapak Kasbullah sareng wargi-wargi oge palaputra sadayana. Amin ya Allah ya rabbal
alamin. Kalayan mantena ngumpulkeun urang sadayana anu paling pokok dina raraga walimatun nikah wengi ayeuna wirehing dinten tadi parantos ngaistrenan anu janten putrana dina wangi ieu walimahna urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan Jang Jamaluddin nikah ka Neng Siti Maryam ngayuh parahu kahirupan ngambah sagara rumah tangga sing tiasa mipit hasil nu mucekil amin ngalan nikmat anu mawa manfaat amin anu para ti dunya dugi ka akhir amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jadwal pangaosan dugi ka 11:30 insyaallah tuntas pribados pemateri anu kaduana insyaallah engke diteraskeun ku atas nami guruna dua mempelai kersana abdi ti pondok pesantren ya Nurul Quran Al-Qur'ani insyaallah panginten mubalik tilu anu nembe parantos ngalaksanakeun kana sakumaha tausiahna ayeuna pribados sebagai mubalik anu kadua engke diteraskeun ka mubalik anu katilu insyaallah parat dugi ka 11:30 siap malwa kararwih mah saan uih teu acan tuntas duakeun balikna nate sing mawa dosa jelema-jelema anu taro labul il sanesem kuring ngaduakeun ieu mah dawuhan Kanjeng Nabi saha-saha jalma anu ngalaksanakeun thalabul ilmi tuluy ngaji can ditutup ku doa hei balik pangheulana mangka ngaganong dosa lain ngagadong pahala sieun boga dosa sieun boro-boro ngaganong dosa batur dosa sorangan oge can puguh katobat tak ulah wa kabarali nabeuh wayang mah dilalajoan nepi ka jam 3 gewe masih kena semangat leres. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina ieu pangaosan kanggo pribados ieu teh mangrupikeun anugerah anu tak terhingga. Naon margina pribados sering ka dieu paling-paling pengaosan teh ngobrol we di bumi apaleun sing kuring ka dieu sing tarorojo tatangga ngobrol we di bumi nya eusina mah ngaji tapi ayeuna nepi ka ngajadikeun anu sangat indah megah ieu nepi ka ngaji ge di kieu-kieu bahkan kira-kira asa kakara lah di kampung Pasir Muncang ngayakeun pangajian anu saperti kieu leres teu leres mudah-mudahan kanggo kapayuna sing sering-sering ngalaksanakeun pangajian anu saperti kieu amin itu namun cek tadi teh henteu leutik rasikona kikieuan teh henteu leutik rasikona ageng rasikona ngan janji dina keterangan tadi ge parantos didugikeun sing saha-saha jalma anu ngalaksanakeun syukuran ka Allah Subhanahu wa taala naon we nu syukurina nama wasilah ngawinkeun anak wasilah syukur kana itu syukur anu sejana ngumpulkeun dulur ngadatangkeun tatangga anu ti kidul murodol anu ti kaler nyere dararatang anu ti kulon sing torojol anu ti wetan dararatang karena dionang ka hiji tempat tuluy di eta tempat teh anjeunna ngaluarkeun harta ngaluarkeun harta tuluy ikhlas dina hate nyodakohkeun bari dianggo syukur ka Allah Subhanahu wa taala
harta singkat tuang ridho bunga boga harta ditawang ku jalmi-jalmi balarea lain tiap ungkur anu disantap urusan jasmani anu ujungna jadi tai tapi rohani na dieusian ku pangajian mangka Allah subhanahu wa ta'ala kupingkeun mangka Allah subhanahu wa ta'ala bakal mere ganjaran ka eta jelema anu ngajadikeun sabab kumpul jelema di eta tempat lobana sabing bilangan jelema anu menikmati karena pengorbanan anu dikorbankeun ku jelema anu ngalaksanakeun syukuran di dunia na dibarokahkeun di akhiratna ditungguan ku pahala ganjaran anu sangat melimpah sabing bilangan jelema anu menikmati bakal ngajadikeun pahala anu ku Allah dibikeun di akhirat di surga tuluy lamun masih kana hirup di alam dunia digentian puluhan tikel tibatan harta anu dikorbankeun ku mantena amin ya Allah ya robbal doakeun itu doakeun tuluy sabalikna saha-saha jelema anu bisa ngumpulkeun dulur-dulur tatangga balarea sobat-sobat kumpul di eta tempat tuluy dina eta kumpulan teh manehanana ngalaksanakeun kabungaha teh hura-hura tuh hura-hur nganteur kana kahayang hawa nafsu tuluy di dinya teh ngalaksanakeun hiburan anu bertojiayah jeung aturan tuluy teh dareretang jelema teh ku sabab hura-hura teh loba anu datang teh ngadon bobogoh ngadon mabok-mabok tuluy dirinya teh ngayakeun hura-hura nembongkeun aurat sing jorelat aduh dicengkik-cengkik dibetek-betek diseneu-seneu mangka Allah subhanahu wa ta'ala bakal mere siksaan ka eta jelema sabing bilangan jelema anu datang kadinya lain tiap ungkur dosa ku Allah dibikeun kasih pelakuna ka jelema anu mabok ka jelema anu ngadon ararapel barobogohan tapi ditumplakeun dosana ku Allah subhanahu wa ta'ala ka jelema anu ngajadikeun sabab kumpul di eta di eta tempat teh ku sabab eta jelema cing urang emutan ku urang sadayana sohibul alpukah datang urang ka dieu tempat teh anjeunna teh karana rek syukuran atawa rek hura-hura nganteur hawa nafsu syukuran ku kituna urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan mantena teu saeutik rasikona ieu teh tadi ka kuping cenah suku opatna teh nu rada badag cenah dipencitna teh lamun dijual mah sekian juta dijualna oge tuluy anjeunna teh ngorbankeun itu modal da maknya daging wungkul teh disanguan sabaraha kintal anu disangukeun tuluy kocek tina pesak nu dikaluarkeun sabaraha juta nu dikaluarkeun oh geus teu kahitung ku urang mah da teu milu nyumangna oge tong baroning anu geus dikumpulkeun aya pepelakan gitu santri ditarekan putuy Masya Allah tah cek nafsu mah cek nafsu tong dipencit dibagi-bagi geus jual lumayan tapi anjeunna tujuanana niat ibadah tuluy ngumpulkeun jelema dulur ti mana-mana dararatang baraya ti mana-mana dararatang tadi geus dijelaskeun mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yakin cek dina keterangan asal ikhlas modalna Allah janji bakal berpuluh-puluh tikel digantian ku Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan naon sagala rupi nu dikorbankeun ku mantena saengalna ku Allah digentosan amin lamun tema anjeunna kalian tukang nyadap kawungna sing juuh ngabijilkeun cai kawung anu melimpah
lamun teh mah aya tangkal peteuy tadi nama anu dijatahkeun peteuy tamu cenah anu buahan teh 3 tangkal mah sing sababaraha tangkal jadi peteuy tamu da sim kuring hampir rada tanda tanya unggal ka dieu eta peteuy buahan tuluy tak cek sim kuring eta mah tangkal peteuy teh peteuy tamu unggal datang sim kuring ka dieu aya model tadi batur mah teu baruahan tapi mah aduh masya Allah mudah-mudahan eta teh ciri keberkahan anu ku Allah dipasihkeun ka mantena margi dina hate mantena tos aya ngancik keikhlasan mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah amin oge barokahna ti antawisna silaturahmi can puguh 1 tahun 2 tahun bahkan puluhan tahun ge can puguh bisa ngumpulkeun dulur seperti kieu tak wayana kumpul wasilah anjeunna ieu teh sing ngajantenkeun ikatan silaturahmi nepungkeun duduluran dulur nu khusus dulur nu umum nu disebutkeun dulur saagama barokahna jelema anu sok ngabiasakeun silaturahmi kahiji bakal dibere kasehatan dirina amin mudah-mudahan pun adi jangkas buloh sareng anu janten bojona sareng anu janten palaputra wargi sadayana sing dipanjangkeun yuswa tur disehatkeun amin kadhiji nomor kadua harta nu dilimpahkeun ku mantena sing dibarokahkeun sing jadi pamikat kana rezeki anu ku Allah rek diturunkeun ka mantena amin insyaallah bakal digentosan ku Allah subhanahu wa ta'ala yakin insya Allah nomor katilu sing janten pahala anu pahalana alias ganjaran kasampeur ku mantena jaga di yaumil jaza wal hisab kalayan anjeunna sing jadi ahli surga anu kenging kanikmatan ti Allah subhanahu wa ta'ala teta doana ge tos sakian menit tah ayeuna atuh anu saterasna da cik tadi ge cenah lain tiap ungkur doa kedah ngalaksanakeun tausiyah sanggeusna tausiyah muruk mitutur memberikan penceramahan sing tahu saha nu kudu tahu teh sarariah mudah-mudahan hapunten jadi urang teh uih ti dieu teh lain tiap ungkur hanya sebatas nguping gegewongna nu dakwah tapi nyanak ilmu anu barokah aing ngaran barokah teh ziyadatul hoer tadina urang teh kurang alus tapi tos ngupingkeun kieu mah nungtut lalampahan teh jadi halus tadi di rumah tangga teh loba kabingung jeung kasusah ayeuna ngaji balik ka imah teh urang teh sing aya ised di rumah tangga teh nuluy kaalusanana eta teh ciri anu kitu ngaranna barokah amin ya Allah ya rabbal berbicara tentang walimatun nikah oge sareng syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala salaresna sohibul maksad dina waktos ayeuna tadi getos diungkapkeun ku salah sawios penyambung lisan mantanna dina acara bubuka wirehing mantan atas saja syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala karena rupi-rupi kanikmatan anu ku Allah dipasihkeun ka mantena nikmat dunia anu nilaina saeutik sok sanajan ceuk urang mah eta teh nikmat gede tapi anu ngaran nikmat dunia leutik jeung saeutik jeung sakocepat dirasakeunana itu nah apa yang disebutkan leutik jeung sakocepat telila dirasakeunana harta loba tanah lega telila dinikmatina teh naha kaburu dijual atawa kaburu ruksak atawa umur urang anu ningalkeun kana eta harta ayeuna harta anu dituang nikmat ngeunah daging muni ngeunah peteuy teh tuh, tapi isuk mah dipodolkeun moal daek nuang sabab geus jadi tong boroning geus jadi podolna kakarek angin nage jeung mewekna nage di zaman geus beda amu peteuy mah
padahal mereka bala kecerakan ke waktu dina tuang mah masya Allah nikmat peteuy dibarengan jeung asin digigireuna aya daging muni metak daharna ge teu pati hayang dina parasmanan kagok hayang husus we hayang yongjon punten sohibul maksad tah ngaran dunia sok sanajan ngeunah tapi sako cepat paling lila jam-jaman cicing dina jero beuteung teh nu dihuapkeun ngeunah tapi dinalika dibijilkeun mah henteu ngeunah diasupkeun mah ngeunah lada ngeunah geus bijil mah uruseun seperti anak leuh najol kadinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumul, itulah nikmat dunia. Tuh percaya pikiran da urang teu boga otak. Anu leuwih penting kurang disyukuri teh iman jeung Islam anu ku Allah ditampalkeun kana hate urang. Sehingga urang iqrar maca dua kalimat syahadat. Urang disebutkeun jadi jalma anu Islam. Iman Islam hiji kanikmatan anu kacida pisan luar biasa nilaina naon sababna iman jeung Islam anu ngancik dina diri urang bari diolah di gawean anu sabenerna lain tiap ungkur nganikmatkeun ngarasakeunana di alam dunia tapi mawa kebahagiaan engke di surga jadi jalma anu bahagia engke di akhir. Mudah-mudahan orang sadayana bisa ngolah karena nilai keimanan sinareng keislaman sangkan orang jadi jelema anu bagja ti dunia dugi ka surga amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji eta anu disyukuri ku anjeunna. Nomor kadua syukuran kana walimatun nikah. Walimatun nikah syukuran karena pernikahan naon sababna tadi tos ngalaksanakeun kewajiban anu jadi kolot terhadap anu jadi anak. Kewajiban kolot kanu jadi anak teh ibu keun santri mah da geus arapaleun. Kewajiban kolot kanu jadi anak teh sabariji aya teh hiji mere ngaran anu ulah gagabah sabab ulah pahili meta kudu dibere ngaran oge anak teh. Nomor kedua mere didikan da urang teh jelema kudu dididik dai dididik mah dilatih tong boroning jelema manuk beo oge di papatahan mah sok lucu leres lucu manuk oge geuningan dilatih muning oge ari dilatih mah diwarah osok ayaman pak cacak muning bisa digawekeun komo jelema. Tah teh kewajiban kolot lamun urang boga anak kudu didik naon anu dibikeun pendidikan kanu jadi anak teh agama. Nomor katilu lamun geus dirareukit kana jodohna boga anak geus bogaeun kabogoh kewajiban kolot ngawinkeun dalam arti kudu ngawalian teh teh syariat agama. Nomor katilu kusabab dina bulan ayeuna teh bulan Rajab sejak ta'zim kana diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilu paniatan anu disyukuri ku mantena mudah-mudahan tamih-tamih nilai pahala kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan ieu teh termasuk tina salah sawios bahagian Isra Mi'raj junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahade ulah disangka itu pernikahan teh lain Isra Mi'raj. Nah hapangna kitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokeun sinareng di mi'rajkeun teh ti antawisna ngahasilkeun rupi-rupi kabarokahan lain tiap ungkur ngawajibkeun kana salat tapi aya hukum-hukum anu hubungan jeung keagamaan. Sabab satu acana Kanjeng Rasul lahir ke alam dunia pernikahan acak-acakan teu diatur ku agama disebutna oge nikah teh disebutna teh min sifahil jahiliyah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sibah.
ngaharamkeun Allah Subhanahu wa taala kana sipah. Naon aya sipah teh? Pernikahan anu dilakukeun di zaman jahiliyah. Nah, aya kitu pernikahan di zaman jahiliyah aya. Ngan nikahna teh lain aturan agama. Naha maka lain aturan agama. Sabab dina waktu zaman jahiliyah mah jelema teh henteu diatur ku aturan agama. Zaman jahiliyah teh. Naon ari zaman jahiliyah disebut nanti zaman patroh. Mun ceuk bahasa urang mah zaman patrah. Naon ari patroh teh? Putus. Putus naon? Putus syariat. Ti zaman Nabi Isa ka Kanjeng Nabi Muhammad aya jeda zaman anu sangat panjang. Cek dina sapalihna keterangan kira-kira 1200 tahun. Tuh, anu pangpatal-patalna 600 tahun. Di dinya Allah Subhanahu wa taala teu ngalungsurkeun rasul teu. Teu ngangkat nabi teu. Tong boroning para ulama, para ajengan anu memeres kana akidah zaman harita teu aya ulama teh teu aya ajengan. Anu memener langkah jelema, anu memeres hate jelema sing nepi ka percaya ka Allah. Kosong we. Dawuh nu memeres putus hubungan syariat Nabi Isa ka Kanjeng Nabi Muhammad nepi ka eueuh anu mamene anu memeres anu memener disebut nanti zaman patrah. Ari jelema aranakan di zaman jahiliyah aranakan. Naon pang aranakan? Heuh mah tak aranakan meureun. Anu wasilah anakan teh meureun naon heula? Heuh kitu heula pokona mah. Tah, kitu heula teh make aturan ngan lain tina agama, make adat kebiasaan di dinya nu disebutkeun sipah teh an nikahu fi zamaniz zahiliyah. Nikah di zaman jahiliyah. Kusabab aturanana lain aturan agama, adat nu digunakeun carana rupa-rupa tingali dina kitab Targhibul Mustaqin. Ti antawis aya 3 cara anu jauh tina aturan agama. Cara kawin teh aya istilah kerumunan. Kerumunan ayeuna keur digalakeun. Setiap pamarentah di mana-mana jigana teh sadunia saur Pak eta ge tadi Pak BPD. Dalares eta teh. Sa Indonesia dina sambutan teh eta corona dibawa heuh nya atuh kitu kayanana kumaha deui atuh. Kerumunan antara lalaki jeung awewe henteu aya jarak. Henteu aya jarak. Teu aya pemisah. Tah kusabab teu aya jarak nepi ka kumpul di dinya teh kempul sakasuka. Teu aya hahalang anu diatur ku syariat agama. Lalaki jeung awewe teh gesek-gesekan adek-adekan teh geus biasa. Jojing-jojingan teh. Tah di mana jojing-jojingan gesek-gesek sernud. Aya sernud. Pan ai kumpul beda jenis masuk ser-seran. Lalaki jeung lalaki ser dalu ser-seran. Sok lalaki ka dieu pagesek-gesek. Aya ser-seran teh aya. Tong sare perlu hukum. Gaingkeun. Eta lulutan. Gaingkeun pengaji ieu. Ulah dia nuru wungkul ngaji teh. Dia nuru mah kadang-kadang pokok eta mah khusus. Enak tolabul ilmi maneh teh bakal baroga salaki insya. Apal nikah zaman jahiliyah neng. Sok supaya apal. Kahiji kerumunan teh sering jojing-jojingan. Tadi mana geus gesek-gesekan aya sernud. Tuluy janjian maneh bogoh ka abdi, bogoh. Abdi kita bogoh ka maneh kawin yuk ah. Yuk. Jadi bahasa kawin dirinya teh kawasato kaletet dua langsung. Apal kaletet? Oh, tingali we entong, tingali we eme eta teh nu kitu teh kakaletedan eta teh. Di jelema mah ngewa kakaletedan eta teh. Tah di zaman jahiliyah mah nu penting bogoh jeung bogoh keun bae teh apaleun bapana na ge pokona mah ngalaksanakeun kitu we. Tah, bebeja langsung ka bapana heuh geus sae pokona mah kawin we. Tah langsung dijadikan suami istri hiji. Tah ti antawisna nikah zaman jahiliyah teu make aturan agama. Lamun aya awewe geus gutak kita teu geunaheun cicing si inung bapana teh tanda tanya sia teh getek naon eta teh.
ditanya sia geus boga kabogoh acan cungar cengir tuh repeh wae tapi katinggalina teh geus dewasa jigana teh geus hayangeun boga pendamping teh mangka langsung nancrebkeun bendera di hareupeun imahna di mana geus aya bendera ditancrebkeun di pipir imah para pamuda kutap ketap langsung badami nah aya ku 10 jelema dararatang kadinya teras eta si awewe teh disadiakeun kamar khusus kaos panganten tuluy disaemarakeun pertandingan gelut juara kahiji juara kadua malah dugi ka kelas 10 pokona mah sesuai jeung aturan we tah lamun disepakati 10 berarti nu ngagawean eta istri teh 10 lalaki disebut teh salome satu lobang rame Allah eta oh di mana geus digawean ku 10 oh tunggu sing nepi ka saat men oh berarti eta teh ciri hamil palenung beteungna teh eta si istri teh di mana geus lahir ngajolopong bayi dipanggil anu 10 lalaki teh si pelaku eta tuluy si awewe teh ditanya rek milih mana maneh neng da maneh teh digawean ku 10 lalaki eta si awewe teh diparentah ku indung bapana teh sieuna melong bayi ka mana miripna panona mirip kasih anu cenah mancungna mirip kasih anu tah rada gede miripna atawa henteu kitu kun penting karidoan we abdi mah yang di itu pihukum teh ku lalaki nomor anu teu bisa kumaha eta si lalaki teh wayahna we kudu jadi kepala rumah tangga kumaha nu sejenna raos we karaosan tidak ada apa-apanya tah eta malah aya nu dinamian nikah iktidok cenah nikah iktidok anu seperti kumaha di zaman jahiliyah lamun di rumah tangga bapakna maot bapakna teh maot mangka si anak panggedena sebagai kepala rumah tangga wakil bapana lain tiap ungkur nanggung ke adik-adikna malah inung naga bisa dikekepan ku anak anu pang gedena cing aturan anu seperti itu kumaha lamun berlaku di zaman ayeuna genah teu boro-boro mangka dalam waktu 23 tahun saatosna lahir Kanjeng Rasul diangkat janten Rasul deui saparantosna lahir itu diangkat jantan Nabi diangkat jantan Rasul cuman makan waktu 25 tahun 20 sabaraha 23 tahun dibeberes zaman jahiliyah anu diberesan ku Kanjeng Rasul 3 rupi kahiji akidah kadua praktek ibadah katilu akhlakul kalimah akhlak dibeberes ku Kanjeng Rasul beres roes tutas rantas zaman jahiliyah nepi kapindah jelema jadi berakidah itu tuluy beribadah halus oge bal akhlakul karimah itulah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pan genah aiku diatur ku Kanjeng Rasul manikah urang Jang Jamal gaduh ka Neng Iam geulis teu sieun disoro ku Kang Yunus boro-boro sok sanajan tadi gegeningan sababaraha hiji kelas teh geningan kelas naon ngaranna teh kelas hakeki naon cenah geuning tadi teh jomblo sababaraha bagian tah nikmat ibu santri we daek dikekepan ku 10 giliran boro-boro cenah kami mah tuluy lalaki si cikal bapana maot ngekepan indungna masya Allah puguh da me masya Allah tah dikikis habis ku Kanjeng Rasul nikmat karaosna nu mawi nikah teh termasuk bahagian tina Isra sinarang Mi'rajna junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta eta berarti lamun kitu iman teh non Islam iman oge itu akhlakul karimah anu tos dibereskeun ku Kanjeng Rasul tos napel dina diri urang malah tos berjalan ayeuna urang agama Islam teh dina diri urang iman geus ngancik dina diri urang lamun hayang leuwih nikmat kudu dipelihara kudu dibina sangkan urang naon sangkan urang nikmat karasana amin ya Allah ya Rabbal metak lamun nikah hayang leuwih barokah
dina keterangan geus dijelaskeun pangnikmat-nikmatna dina rumah tangga sehingga rumah tangga teh termasuk rumah tangga anu bakal menang kabahagiaan tong baroning di akhirat. Di dunia oge bakal aya ciri-ciri kabahagiaan sakinah mawadah oge rahmah aya 4 cirina teh. Ciri hayang bahagia di rumah tangga teh nomor kahiji boga pamajikan anu soleh. Nomor kedua boga anak anu anu aralus budak teh lalampahanana anu saroleh ngagugu kanu jadi kolot. Nomor katilu pergaulanana teh jeung jelema-jelema anu aralus alias jeung para ulama para ajengan ciri-ciri daraek ngaji. Nomor kaopat dikersakeun kasab usaha keur nutupi keperluan rumah tangga teh aya di lemur teu jauh. Sakali deui kunci lamun hayang di rumah tangga hayang bahagia teh kahiji naon cenah usahakeun pamajikan sing jadi lamun can soleh wajib anu jadi suami teh mamatahan kanu jadi pamajik sing soleh babari hayang nyolehkeun pamajikan masa bener mah teh hese. Sok sanajan inung teh pamajikan teh pan teu dititah kana pangajian mah leuwih hideng inung-inungannya ibu-ibu kana pamajikan kana pengajian mah nya leres. Sok di Pasir Muncang da sering simkuring poe Jumaah isuk-isuk da ngaleut ibu-ibu mah kana pengajian. Rek aya nu ngawuruk rek henteu nu penting mah datang maca-maca sholawat can ari eueuh ustad dan mah. Ibu-ibu beda jeung bapak-bapak paribasa teu ari ti beurang teu ari ti peuting teu ari naon nu ari nyatu we jeung neangan urusan dunia. Oh bener ya teh bener lain di Pasir Muncang di batur ieu mah di batur kade ulah asa kasinggung ya di batur ngalamun di Pasir Muncang akur heumeureuan akur teh babari ngaji mah geus daraekeun komo lamun dititah. Nomor kedua boga anak anu saroleh akhlakna teh halus ngan hayang jadi anak soleh depan kudu dibina kudu dididik kudu dipelihara. Jaga pergaulanana da hirup di alam dunia teh pergaulan teh aya anu halus aya anu goreng. Pergaulan menentukan di masa yang akan datang kana lalampahan. Jagalah pergaulan teh saeutik barudak halus di imah tapi engkah teh imah bari urang teu apal di mana gaulna kadang-kadang balikna teh lalampahanna teh jadi goreng. Nomor katilu cara keur pirizkieun teh halusna mah neangan keur pibekeleun hirup teh di lemur ulah jauh-jauh teuing itu hadis keterangan ti Kanjeng Rasul ti hulu watanana teh dijelaskeun ku para ulama. Naon sababna usaha di lemur betak betuk katunguan anak leutik ka adi aduh sapopoe katempo budak teh tuh inungna unggal peuting moal tiriseun da di deukeutan tuluy-tuluyan tapi lamun jauh pan tuh sakurang-kurangna iman mah tuh komo ari imunna alus mah tuh imanna kurang si imin depan nyakitu teh leres bongan saha bongan teu ngagugu kan aturan Kanjeng Rasul. Lamun hayang barokah neangan ti usahaeun teh di lemur insyaallah bakal barokah. Ngan eta anu opat teh lamun hayang bener-bener karaih urang teh kudu daek ngaji. Carana teh kudu daek ngaji ukon bae da urang mah geus kolot teu ngaji ngaji mah ti mimiti budak diajar cacarita nepi karek maot oge urang teh berkewajiban tolabul ilmi. Sangka naon sangkan hirup barokah. Sabab lamun urang teh daek ngaji ku Allah Subhanahu wa taala bakal dicoba ku 3 cobaan. Dawuh Nabi engke di akhir zaman umat darae ngaji ka ajengan
dicobana ku Allah tilu cobaan kahijina jalma maot imanan kaduana dilaan barkah kasabna sabab teu apal kana ilmuna katiluna dicoba ku sultan dalim bongan jalma osok ngajauhan alim ulama jalma anu taradek ngaji ku Allah subhanahu wa ta'ala bakal diberi cobaan tilu nomor kahiji hariwang mautna henteu mawa iman lah berarti maut nate maut cilaka bahaya asup karena siksaan Allah subhanahu wa ta'ala datar adekeun ngaji teu apal kewajiban teu apal wajibna salat cirina tara salat pasiksak dina urusan tauhid teu percayaan ka Gusti Allah da bohongan tara ngaji gitu. Oke nomor kedua akhirna maut iman teh ngalayang teu kabawa ka akhirat sanajan aya sapoena tiluna tujuhna 20 matang puluh natus hayuh dihawal-hawal ari eueuh iman mah dina hatena dikiriman teh da nyoledat mah nepi moal da bongan dina hatena eueuh iman ari iman teh mana aya rukunna nyaeta genep rukun iman aya genap nu ka cutat hiji ka Allah dua ka mala jeung satuluina gitu. Nomor kedua cirina jalma nu tarara daek ngaji bakal dicabut kabarokahan tina kasabna. Nah apangna dicabut tina kabarokahan da bohongan teu apal kana ilmu-ilmuna teu saeutik pangusaha anu gede hasilna oh bungah ceuk nafsuna tapi hasilna teh lain dipake ibadah karena kahura-hura we melimpah harta ruah melimpah ruah hartana dinikmati di alam dunia teu daekeun dipakekeun kana ibadah akhirna teh maot ninggalkeun harta manfaatna teu jadi kauntungan engke di mana geus maot saha nu untung pamajikan ngorakeneh nu ditinggalkeun ku urang parebut eta teh parebut naon sababna aya janda beunghar euy ditinggalkeun paeh ku lalakina buru-buru dilamar aya urang ngahikang di alam barzah ninggalkeun harta anu rea ladang capek tapi kurang teh ditasarrufkeun dina ibadah ngahikeng dina siksaan di alam akhirat di alam barzah ladang capek dipake hura-hura kumaru naudzubillahi min dalik nomor katilu jalma nu taradek ngaji dikersakeun manehanana bakal dibere pamimpin anu zalim anu teu nyaah kanu jadi rakyat nah teu sesuai jeung janji mulus tapi akhirnya jadi mampus naudzubillahi min dzalik iya penting di mana dalilna sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin awwaluha yarfa'ullahu lahumul barakata min kasbihim wasaniyatu itu yusallituhumullahu sultanan doliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman eta dalilna mana hartina tadi tos didawuhkeun dina madoman tah cara-carana sangkan jadi jelema anu meunang kabarokahan jam 11 bi wayah nabinya setengah jam ke binya sim kuring ya 10 menit deh bi kagok mengpeng biasana ngaji teh sok di imah sim kuring teh aya 5an ngariung teh karasa peureum akang teh peureum ceuk Mang Acas teh ena mah mengpeng di luar can puguh 10 tahun deui kieu can puguh mengpeng di luar ieu mengpeng aya son tuh sasari mah dakwah sim kuring teh tara make son-son aja toa ge henteu da ngawangkong ena mah mengpeng ieu 10 menit deui tah ayeuna dina rumah tangga jadi wasilah urang ngumpul di dieu teh ku sabab pun adi jangkas buloh nikahkeun anu janten putrana saha
Neng Siti Maryam ditikah kujang Jamaluddin salira janten jodoh anu seperti kieu hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Syariatna malah santren ditipar. Jadi kenal satu sama lain. Anugerah maneh teh nya. Tujuan ti dieu terek masantren katipar teh berhasil. Oh ngengingkeun Kang Jamaluddin. Kang Jamaluddin geus sakitu sami. Katipar teh masantren. Tuh, tujuan nu paling pokok mah barokah mawa hikmah tina tolabul ilmi ditipar teh. Naon hikmahna kenging Siti Maryam. Itulah hikmah. Naon ari ngaran hikmah teh? Jadi anu sulaya anu aya leulewihan tina tujuan. Tujuan ti imah marek neangan ilmu kalaka menang jodoh. Model urang dia kusabab saat cai teh ti ditu teh ti Cinang atawa ti mana itu teh wahangan naon eta teh Cinila nah saat cek Mang Memen teh meureunannya atawa cek saha we anu sok nyusu ka ditu kacocokan meureunna eueuh tinggal lurah hujan ini teh ka ditu neang cai nat ari pek teh di teang mah tujuan ti imah mah neang cai ari pek teh ngaliger we lubang sagede ping-ping heukeun bae ngalamun mah tong leutik teuing. Ngaliger we naon lubang sagede ping eta lubang sagede ping eta teh ngaranna hikmah naha kaluar tina paniatan niat mah ti imah teh erek neang cai barokahna tina neang cai meunang lubang ini ka sawah rek nempo cai suung rampak menika 4 meter pasagi eta nu kitu suung rampak teh ngaranna hikmah. Neng Iam jeung Kang Jamaluddin masantren kalaka menang jodoh eta nu kitu hikmah tina tolabul ilmi. Sim kuring bade wasiat ka salira terutami ka Kang Jamal regepkeun tuh cariosan sim kuring nyanak tina dawuhan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa ya khairan fa innahunna la yamlikna li anfusihinna syai'a wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kata lempeng Kang Jamaluddin titip Siti Maryam. Siti Maryam saparantosna ku salira dipihukum pinah kawajiban teh lain anu janten ramakna 100% aya dina tanggung jawab salira sagala rupina bojeng ning hingga ngimahan naon deui makean marabang monokan jadi tanggung jawab salira pokokna sagala rupa we sagala rupana naon sababna Kanjeng Rasul anu neme diuningakeun tuh sabab geus pinah sagala rupana tong boroning urusan eta dirina Siti Maryam teu ngagaduhan ti luhur sausap rambut dugi ka handap sausap dampal eta teh kaya-kaya titipan saha nu gaduhna syariatna Kang Jamal hakikatna Gusti mangga pelihara bisi kurang herang Siti Maryam teh cana ka salon poles ulah ayeuna wungkul dipoles teh da motor ge genah dipake supaya ulah gojlag teh sok dibawa ka bengkel nah eta motor teh rada gojlag naon eta nu beunang sosis ari pake pamajikan teh dipake rada gojlag sosis beunang bawa ka bengkel motor butut sok dibawa ka bengkel nah ari pamajikan geus gojlag diantep ka kuping teh hayang make na wungkul pamajikan geus belel kalakaneangan deui salingkuh kanu sejen naha belel euy pamajikan geus gojlag naon make diantep sabab gojlag teh kumaneh minang dipake motor ge pan hayang geunah dipake teh kudu minang di servis sok servis da pamajikan teh dikakesak teh lain ti barang wungkul ti peuting oge dikakes pangripuh-ripuhna jadi awewe maneh metak maneh teh kudu baroga jodoh teh kudu ka lalaki anu ngar sabab lamun boga jodoh ka salaki nu teu ngarti
dikekesek wungkul bari henteu dipelihara pamajikan sing meuneu bawa supaya ka kuping teh ya ieu teh lain ka jamaah umum ka ustad ge ieu sami ka ustad sabab ustad teh kadang-kadang sok belang-beleng ucap kicep majarkeun teh ray pare ray-rayan atoh tereh panen tapi lamun pamajikan ray-rayna ka ituna teh yut pan kadang-kadang oleh mar di mana geus rayut padahal rayut teh meunang saha eta teh usaha dirayutkeun kahartos teu kan alamun teu kahartos ngaji sangkan ngarti da ngaji mah bener itu ilmu mah teu cukup ku sakali alus mending teu ngarti supaya ngaji itu kade hiji naon sababna kanjeng Rasul ngeningakeun wastahlal tumpuru jahunna bi kalimatillah sabab kanjeng Rasul tos itu seakan-akan ngajadikeun halal itu ngajadikeun sinna teh bisa sin li sayruroh bisa li sinna teh sin li tolabi li sinil istifali jamaani li tolabin sayrurotin wij dani cek dina kitab yakul sok deraos jang alhamdulillah keun ka santri we da ka urang Pasir Muncang mah sin dirinya ka aya sabariji duka heukeun bae eta mah sin teh aya nuduhkeun kana mana sayruroh atanapi sinna teh nuduhkeun kana mana tolab wastahlaltum geus ngajadikeun halal atanapi lamun li tolab geus menta halal aranjeun kabeh kasaha ka awewe eta teh kana naonana purujahunna kana parjina bi kalimatillah kunaon ku kalimah Allah atawa geus ngajadikeun halal aranjeun kabeh kana parji anu aya dina diri awewe kunaon anu mata ngajadikeun halal teh ku kalimah Allah naon ari kalimah Allah teh nu diatur dina fikih naon ijab qabul nampi abdi nikah ka Siti Maryam putra teges bapak kasbuloh kalayan nganggo mas kawin masail dibayar tentang wah meureun teh coring hak mabatur awewe nu sejen gurah geraheun tah geus ngaluarkeun kecap eta mah eta teh kalimah anu sakti tuh ngaluarkeun kata anu saperti kitu tapi dirina Siti Maryam jadi halal di kumaha tong boroning tiap ungkur dipelong keur dia nuru mapan haram pakiceup haram tong boroning ditoel diincum haram tapi lamun geus ngaluarkeun kata eta tong boroning dipelong dirangkul diua-ua oge halal kunaon wastahlaltum purujahunna ku kalimah Allah alias ijab kabul nu mawi didinya wastahlaltum purujahunna sok gali ku santri mah nah make wastahlaltum purujahunna henteu biangpusihinna bi kalimatillah naon sabab ai puruj teh parji jamana tina parjun puruj gali ku santri mah eta teh nu kitu teh ujang upami telepat mah disebutna teh majazmur sal utlikol parji alladzi huwal juz'u min badanil mar'ati wa urida bihi jami'u badaniha majajan mursalan min babi itlaqil juz wa iradatil kul nu diucapkeun mah hanya sebatas parji bobogaan kemem cek bahasa urang Pasir Muncang mah sabalikna kalimah eta tapi nu dimaksud mah sakabehna badan lain eta wungkul tapi sakabehna badan ge tong boroning dirina lehona ge eta teh nu salaki bili butuh mah pek kecerokan hitung-hitung tutut halal pek teh tah kitu anu cek tadi teh wastahlaltum purujahunna bi kalimatillah nah atuh pangna di kitu-kitu eta kata teh sabab harmonis rumah tangga teh kuncina teh aya dina puruj dina parji kunci kebahagiaan teh aya di dinya di mana lalaki geus ngasaan eta bahagia rumah tangga tapi lamun geus teu ngasaan eta teu dibere sok ku Siti Maryam 2 bulan we tong dibere saha Mang Jamal dan nyincilan balik atuh kan itu kaleburna teu dibere eta mah tapi lamun dibere eta mah wah cengar metak
eta teh termasuk sumber ke kebahagiaan rumah tangga teh aya di didinya nya sarua we lalaki ge kitu awewe bahagia teh kusabab di lalaki teh aya eta mah da maldaekeun kunaon budak abi teh merenung wae si horeng teh si lalakina teh impot teh damal harmonis atuh rumah tanggana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bina rumah tangga teh binanya simpulkeun cek tadi hayang bahagia rumah tangga teh hayang sakinah mawadah warahmah teh kuncina teh aya opat usahakeun pamajikan sing pamajikan jadi sol nomor kadua lamun teh mah gaduh turunan sing sarol nomor katilu jaga pergaulan teh jeung lingkungan jelema anu tukang migawe kana kaalus jeung ulama jeung ustad jeung ajengan deketan. Nomor kaopat da rumah tangga teh perlu biaya perlu rasiko neangan keur pirasikoeun teh ulah jauh teuing ti lemur sok deukeut kana fitnah anu beh dituna teh sok jadi rumah tangga acak kan naudzubillahi min dzalik sakitu anu kepiatur mangga abi diaturana yo orang ngariung di dieu simkuring cekap sakitu anu disampaikan ku pribados mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang sadayana yang sihab yuk orang di orang barokah margi insyaallah abi panginten bakal ngimaman ka urang sadayana supados ieu acara walimah teh langkung tambih barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nu disampaikan ku pribados aya manfaat kanggo urang sadayana amin. Wabil khusus sakali deui pun adi jangkas buloh sagala rupi pamaksadanana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rezeki anu tos diawur-awur anu sakitu itu dinikmati ku urang sadayana sing digentos di ku Allah Subhanahu wa taala anu langkung kalayan janten barokah mawa kanikmatan ti dunia parat dugi ka surga. Yuswana kulawargana sing dipanjangkeun bari sarehat amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.